siapa atuh Kang yang pingsan ya? Kasihan atuh, hayu atuh kita tolongin yuk. Ayo atuh. Kang, apa-apaan sih Kang? Kang ya? Ini sebenarnya kenapa sih Kang? Bukan terus, ya bukan terus. Ya Abah cariin saya. Abah tolong. Abah. Abah tolong Abah. Goblok teh aing nyeri hate. Aing pokona mah cinta aing ditolak ku janda pirang. Mebaskeun hatena ge mah. Pokona mah aing nyeri hate eueuh deui aing pokona mah tinggalkeun. Siapa na tengah dukung di ka aing teh. Aing kudu bener-bener oge nya ah. Ah, Ari puasa wate ini teh panennya kapan? Ai sawo mah nggak ada panennya neng. Terus Nggak ada panennya. saya makin abah teh. Terus we gitu buahan. Oh gitu. Dipetik jarak berapa bulan dijil deui gitu. Jadi manjang. Hiji dua ini. Dua teh diculik ku aing mah aing yakin ieu mah. Tuh. Culik emang geus yakin. Tapi ini masih kecil gini, Bah. Nah, pentil kene eta mah. Ya udah atuh ya. Abah mau minum nggak? Iya tuh. Atau Neng ke warung dulu ya, beli minum dulu nanti Neng kesini lagi. Hei, Abah mau apa di sini sendirian? ya. Ya udah tuh ya. Mangga, Bah. Alhamdulillah teh. Ya. Tapi kala yuk. Si janda pirang enak ke di mana ieu nya? Ya tangan ku aing ieu malah kemana oge? Alhamdulillah punya anak satu-satunya teh. Bela pisan kakolot teh. Aduh, kemana ya sekarang ya? Proyekan KTP nggak ada. Yang mau bikin surat-surat juga nggak ada. Aduh, mana nih? Mending ke kebun lihat tanaman. Siapa tahu, panen sebentar lagi bisa kebeli motor. Mending ke kebun ya. Kemana budak deh? Sana selila, pas panas ya, yang minum tekuat ya. Dorong aus. Dulu.
keparengan. Tapi kira aku mah cara nyiripnya. Apalah ini nama. Neng. Kang Dudu. Balik ke mana, Neng? Ini Neng teh mau ke warung, Kang. Mau beli minum buat si Abah, kasihan kehausan. Oh. Kenapa ya? Gini, Neng. Jadi Akang mau minta tolong sama Neng, boleh gak? Minta tolong apa tuh, Kang? Jadi gini, di sana ada yang pingsan, Neng. Jadi Akang mau minta tolong sama Neng karena yang pingsannya itu perempuan. Kalau ditolong sama Akang gak enak, Akang bukan muhrimnya. Aduh, siapa tuh, Kang, yang pingsan ya? Kasihan atuh, hayu atuh kita tolong, Kang. Ayo. Astagfirullahaladzim, nyepot cai tapi kadinya jauh-jauh. Maka jauh gitu ke warung si Eman. Melang aingnya deh, cenah enak naon di jalan. Susul heula ieu mah. Cepat. Kang, mana? Sebenarnya gak ada yang pingsan. Gak ada yang Saya pingsan gimana? Ditolak. Kang, apa-apaan sih, Kang? Kang ya? Ini sebenarnya kenapa sih, Kang? Ini tadi gak usah ikut loh. Kang, kita ngomong baik-baik aja ya. Bah! Bu. Ayo mah, buru naon? Budak Abah. Aya nyulik. Hah? Aya nu nyulik. Sing bener aing ngawangkong ting sing palarogo. Aing mah satu kaharti. Sing bener aing ngawangkong. Aslina, Bah. Kusaha di mana? Preman, Bah. Aduh, aing mah nya, aing curiga, aing mah tadi lila teuing. Kumaha tuh ayeuna? Jeung maneh ka itu jeung teh, jeung maneh teh. Ayo. Kang, saya minta tolong ini dilepasin, Kang. Saya sakit ini kan tangannya. Tadi sakit hati saya ditolak sama janda pirang. Akang teh harusnya jangan kayak gini, Kang. Kan bisa ngomong baik-baik. Gak bisa, otak saya udah bulat. Tolong, Kang, dilepasin, nanti Abah nyariin saya. Saya nggak takut sama Abah. Abah, tolong! Abah! Abah, tolong, Bah! Abah! Diam, kamu. Aya naon ieu teh? Ka mana maneh? Ke heula, Bah. Aya naon, Bah? Santai, Bah. Aya naon? Budak Abah hayu maling. Cicing tong ngawangkong. Budak Abah hayu maling. Nu maling si teh. Saya bener kapalingan. Budak Abah aya nu maling cek si ieu, cek si RT bener teh. Ieu lain dipaling diculik meureun ah. Heeh, tah eta diculik. Tah eta. Usaha teuing. Mana nyaho teh teh? Aduh tuh poho deui. Saha nya? Geus we kieu ayeuna mah teh bopeng aya maneh nya. Neng. Pokona mah pangneangankeun budak Abah bawa ka imah. Lamun beunang ku maneh kawinkeun ku aing. Kawinkeun. Aslina? Heeh. Jadi minantu Abah? Heeh lah pokona mah aing mah. Hayu lah. Aing maneh mah. Urang ngiluan atuh asa-sasae bara. Bisa hantu. Ada siapa boga pemajikan? Bae majikan. Lalila buru kan ah. Buru.
Tuh. Bener, wah, haji. Aku si duduk preman. Cek. Kurang oke, naon aing. Bah. Apa tadi sih saimbarakeun? Launan. Salah yuk. Sok RT, lamun RT terkuat ke arah maju. Siap. Aing lamun si RT menang kan. Pamajikanna teu yakin dek mah. Ulah naonan si RT mah. Bisaeun kemari. Moal. Diam kamu. Dok. Dia mana? Diam kamu RT diam. Orang rek ngabebaskeun si janda pirang. Ngomong can bener oge sih ya wani-wanian. Naon? Tungguan heula. Aing buka jurus, aing ngabebaskeun si janda pirang. Awas ku aing si Mande. Si Mande. Sok. Aing si RT poho. Ya, anjing. Sakit kungkul. Gongos ah. Dia buru atuh. Jurus aing teh kudu pake goblok anaknya elehnya. Mana bakal menang gitu? Sok buktikeun hayang nyaho. Mana euy? Dela tan naon kamu kaliek naon? Mana? Aduh, aing mau mandi ke awewe tah lawanan wani mah. Urusan maneh mah. Burulah calon mitoha calon menantu si Abah ye. Oh maneh. Buru lah. Cek aing naon. Cinta siapa geus eleh. Geus eleh mah. Keur banjiri begini tambahan. Aduh, adil ngarsarua. Bongana eleh atuh. Menang. Wani kana itu cengkat. Ampun. Ampunan. Ni ampun. Ampunan. Menang. Neng, kamu teh nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kenapa Kang Dudut tuh kayak gitu ya, Bah? Kunaon atuh teteh? Aduh, ampun aing mah. Akang terima kasih ya. Sama-sama Neng. nuhun. Kumaha tadi perjanjian? Kumaha engke lah di imah di dieu. Kudu pugu atuh ayeuna. Kumaha sunengna we atuh. Pokona mah kudu pugu heula ti ayeuna. Hai gaya lah. Wah, aduh nuhun Pak, nuhun. Urang geus jadi minantu Abah nuhun. Aduh, urang geus diangkat jadi minantu Abah. Aduh, nuhun Pak. Aduh, aing teh sangka jadi salakina si janda pirang. Nuhun Bah nuhun. Eling. Bah, mana si janda pirang? Janda pirang nah. Naon janda pirang? Aya budak abah di imah teu kemana mana. Apa mana kunaon? Apa orang geus ngabebaskeun si janda pirang tina penculikan? Cenah arek dikawinkeun. Jadi minantu Abah urang. Ngimpi mana manya? Ngimpi meureun. Hah? Ngimpi? Jadi urang mah aya di imah. Urang ngabebaskeun si janda pirang teh ngimpi kehead. Ya, dengekeun. Ari aduh ngagoler di mana wae atuh panu tangkal ieu teh. Keung. Bismillah, ada rek sare teh, komo di mana wae di leuweung kieu mah. Bismillah. Sunat. Nunggu krek-krek mah.
balik masa harupna Ya, aing gagal jadi laki si janda pirang.